nanya si mate ngesiapkan nya arek ka pasar cenah tadina. Pak, siap kan? Yang kumaha si mate ngesiapkan arek ka pasar teh? Geus di ditu di mah. Oh, itu atuh ka diheula nya amang. Heeh. Ayo suluh nih. Pak. Assalamualaikum. Wah, Neng, aduh, iya Neng, Jang. Mak buru atuh mak, kurang ka pasar teh beusi kamu paten beak daging nangke geura ah. Buru atuh. Wah, meureun emang rame geura. Rame ayo mah. Oh, atuh hari bulan. Sok mah yuk mah. Keudang atuh emak nang lah dompet. Oh, sok mah jantos sama. dompet Mulai lah teuing mah. Ya, Heeh. betul. Neng ikut ya. Mamencos ieu ning dompet teh nih lucu dompet teh tuh. Aya mah dompet nama. Aya tuh mah teh dompet teh bisa Ade mah gitu. katinggalan kitu bisa balanja. Wah, tuh mama kan buka kantongna ieu beuna kewe. Oh no. Ini pakai neng senana neng. Ningali anak mah teh dihareup. Oh tadi aya teh ditu keur ngaku-ngaku suruh we cenah jangan sakan daging. Pan emang arek meuli mah kan kecawi Pantes banget, ya. Neng. Mami. Mamencos. Iya mah. Naik motor ieu, Mak. Izin budak di luar. Aduh hampura mah nih motorna pohoan can diparkirkeun heula mah. Ayo mah. Udah mah kenapa orang parkirkeun heula mah? Mangus ieu geus siap-siap buruan ah. Pohoan yuk penumpang hiji 2 3 4 jeung urang. Coba urang motor eueuh tenagaan. Pak. Mak. Euy, Mak, ka dieu mah. Naik nama. Mak, ka dieu mah naik nama. Sok dia mah naik nama naik mah. Manir cangengku dulu lupang teh ah. Naik mah. Aduh, ieu mah. Ieu dompet empor leungit yeuh. Mah teh buka kantong ah, ieu mah. Geus siap, Mak. Dah, ayo buru. Ka mana heula? Lama pohoan mah kuncina. Geus pura-pura rupa-rupa gimana ya ah. Kuncina mah bisa maju atuh mah kudu diasupkeun heula kada bisa. Ieu mah geus awas atuh diselamat tuh mah turun heula. Aduh diselah mah ieu teh. Akina geus oge. Awas Neng. Awas gagas awasnya, paur. Gedeng depan mai mage heseng naikna euy. Geus kolot mah ah. Mak, siap kita berangkat, Pak. Ayo siap. Ieu mah aduh. Ayo enak mah. Buru-buru ah, mesti biar mati tadi nah. Ayo rame mah pasti cawi. Iya, Neng. Awas, kaunang. Ayo batu buru. Diam. Pasar TV keren teh iya. Siap. Oke kemana? Balanja. Nah, emangnya. Semuanya wae. Aja nanya tuh. Dia main berapa sih zamannya? Oh iya, buka sepatu. Orang kudu iya, iya orangnya. Nanti kudu dijaga loh. Ada sehat harga teh. Orang teh bedak lagi make sepatu tak mau kita. Aduh, ya Pak, rek balanja apa rek naon itu? Rek balanja merenang. Kieu ieu teh. Oh, bener sih kieu. Buru. Alhamdulillah, geus nyampe euy. Aduh, teu mabuk. Buku pam, ieu teh geunaheun ning pasar Ciawi teh pasar Polda teh keren. Ieu kumaha asupna ieu? Kumaha ieu? Aduh, ieu meureun halangan kudahan beusi. Halangan beusi mah. Mencet kumaha? Emang lain mencet. Naonna? Teu bisa. Itu mah jaga ronang berenang. Jaga ayo. Ada apa ngerang-ngerangkan? Iya, pengen masuk nggak bisa. Oh gitu. Iya. Saya bantu ya. Apa? Begini caranya nih, Bu. Kenapa? Lihat ini. Itu. Kenapa mulai naik? Oh iya, awas kedeng mati takor. Awas. Ini tuh bayi, masih orang renang ayo. Iya, udah disebutkan pasar keren teh ieu namanya. Madar bener keren. Naon keramaneh?
balanya naon? Balanya jeung ka dapur. Oh, da ieu mah toko ke toko lamari atuh. Oh, gerak. Oh, mana atuh ieu urangnya? Aya coba meangan ka dia ieu tah ieu lamari. Ini mah. Oh iya merem, perumda pasar Tohaga teh. Kieu bangunanna meuni mewah. Tapi mah teh dieu barecek. Tapi anu mah geunaheun nya. Mau lah ceramah wae hari balanya. Oh, ya poe ayo barecek balanya meureun. Aya, aja lah. Oh, geunaheun bahasa Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman wae. Kudu mah raraman ya alhamdulillah. Aduh punten ye. Wah hayu atuh lembang teh meuni kosiog racun ieu mah. Racun. Berarti geus apa meureun saking mah. Heeh, ya tuh ayu bae. Aduh, Jang, ulah poho uyah nu asin. Ya, ulah poho. Beli uyah mah. Ya naon? Uyah asin atuh uyah mah. Baraha? 2.000. Tuh, pasar Ciawi mah terkenal murahna. Iya anu asin aja 2.000. Kemudian anu pahit meureunnya pasti lebih murahnya mah. Ayo dah, main lah. Buru-buru beli daging lama ya. Daging Mamencos. Ayo daging teh di dieu. Dia mah tukang Daging banting. Daging banting. Tukang daging mah di Saya ieu tukang jahit saya. Coba itu yuk. Belah mana, Bu? Aduh, ayo. Ini daging ke mana sih? Iya, kablah dieu. Tadi dieu tah daging meureun, ayam meureun. Mang, aya daging onta tuh. Gua geuning hayam mi sapi. Ini hanya lagi sapi. Jangan rek, mana nganter mak. Hah? Mar meuli baraha? Beli 2 kilo mah meureun. Iya mang, abdi meser ieu mang ceker hayam anu katuhunya mang 4 siki, terus huluna sabelah, terus bejita 1 meternya mang. Ayo tuh. Benar ya, ayakeun ya. Ayo, Gimana tuh mah? mak, nitip barangnya. Ya, mangga. Ayo tuh jam, mana mana mah itu mah tuh. Ya, nah waktu bener itu, batur mah diparake sendal mah. Oh, urang mah euy. Jam. Itu ku sitar sih ning balanja. Coba duit juga nya ladang sampu. Kalinya teh ATM. Nah, ATM teh. ATM teh. ATM teh artos tinu maut alias kamado. Mana mah aya wae. Belanja aku. Borto. Ya borto no dia. Momencos. Iya mah. Kok si jam nih si iyo. Kermulungan sampah suka itu. Iya mah kanyawan, baik kerbaya apanya. Aduh, iya mah sambekeun baik iya ganteng. Kena raon ya. Kerbelanja. Iya mah, eta kunaon sepatu di kawal itu. Kan pasar teh geus keren nek buka sepatu. Bersih. Bersih karena geunaheun. Tah sampo tah. Nah, pakai naon? Ada minjem tah. Urang mah geus tara make sampo. Maksudna? Oh, geus tara keramas. Maksudna lain. Jang ieu, jang lagi. Yang dahareun. Oh, jang dahareun. Heeh. Jang sayuran ieu mah atuh. Ya mah tuh. Naon? Ieu mana? Naon bunga sampah. Apa sayur itu? Ieu tah terong tah. Terong mah urang masuk rasain. Rasain ih. Mancos, Buru atuh. Baraon, Para duit kami kan dikeun bayarna nya. Dikeun separaeun mah 120. dompet ketinggalan. Kebiasaan sarua mana yang gini nyelot. Ayo. Lanjut teh bawa darah. Aduh. Mana ada sarua? HP mah bawa HP. Bayar makan naon atuh? Ya tuh.